Wilujeng media sosial jeung tekanan sosial ke remaja. Meuli nangka jeung kelapa dibawa ka Kabenjati bijak main media sosna ulah nepi metak nyeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng enjing sadayana anu dipituh hormat ku abdi anggota panitia seminar ketua pelaksana seminar masyarakat sareng para rumaja nu dupikeun cinta. Media mugia sadayana salawasna aya dina lindungan Gusti Nu Maha Suci. Dina kesempatan ieu abdi badi nepikeun pidato ngeunaan media sosial jeung tekanan sosial ka remaja. Tarancangan sadayana, media sosial ayeuna geus jadi bagian penting dina kahirupan urang sapopoe. Loba mangampatna sigifikeun komunikasi jeung menengkeun informasi. Sarenjeun kilu media sosial oge bisa nimbulkeun tekanan sosial, urang henteu ningali kehirupan beuteur anu katingalina sampurna nepi ka urang ngabandingkeun diri sorangan. Hal ieu tiasa nyebabkeun urang ngarasa kurang percaya diri, haniwang bahkan stres. Padahal anu dipitonkeun di media sosial teh teu sadawasna sakumaha kenyataanna. Kesebab eta engkeun leuwih bijak dina nggunakeun media sosial. Ulah gampang kebawa ku naon anu urang tinggali sarta penting pikeun tetep percaya kana diri sarangan jeung menghargaan diri sarangan. Meuli obat keur neteler dibawa ka Purwokerto hormat kuring nu pinter nu teu dina ieu Tarancangan sadayana, hayu urang nggunakeun media sosial kalayan bijak. Henteu kebawa ku tekanan sosial, saring salawasna percaya kana diri sarangan. Mugia naon anu abdi sampaikan tiasa janten pangeling-eling kenggo urang sadayana. Hampunten apami aya kalipatan dina ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.